3. Cek 1 2 3. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Saparantos puji syukur ka Allah Subhanahu wa taala. Shalawat sareng salam mugia dilimpahkeun ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sadayana, dina ieu waktos sim abdi bade nyoba-nyoba nerangkeun amar ma'ruf nahi mungkar. Perhatikan hadis Rasulullah anu pihartoseun lalaki. Hiji lalaki datang ka Kangjeng Nabi bari naroski, pagawean naon anu paling dipika cinta ku Allah? Dijawab ku Kangjeng Nabi, ari amal anu paling dipika cinta ku Allah nyaeta hiji iman ka Allah, 2 silaturahmi, katilu amar ma'ruf nahi munkar. Ditah kana kahadean nyegah kana kagoreng. Jeung naros deui eta lalaki pareum, ya Rasulullah, cobi abdi basihan terang amalan naon anu paling dibenci ku Allah? Walaran Nabi, amalan anu paling teu dipika resep ku Allah nyaeta hiji boga patekadan aya di pangeran salianti Allah musyrik ngaranna. Kadua, megatkeun tali silaturahmi. Anu nomor katilu, ninggalkeun amal ma'ruf nahi munkar. Dina hadis bieu kanyahoan ku urang sadayana, yen di antara amalan paling pareum, di antara amalan paling dicintai ku Allah teh nyaeta amal ma'ruf nahi munkar. Dauhan Allah Subhanahu wa ta'ala pareum kuntum khairu ummati rizal linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhuna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Hei anjeun, umat Islam nyaeta pangsae-saena
iman anu dikaluarkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Sabab anjeun sok daek amal ma'ruf nahi munkar jeung iman ka Allah. Jadi jelas urang bakal menang tito parem, urang bakal menang tito khairul ummati atawa pangsae-saena umat lamun daek amal ma'ruf nahi munkar. Malahan mah dauhan Nabi, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi wa lam yatati bilisani wa ilam yastati qalbihi wajalika. Anu hartosna di mana aya jalma ningali kamungkaran maka wajib ngubah kamungkaran jadi ma'ruf mun kawasan ku leungeun padu. Maka wajib eta jalma ngarobah kamungkaran jadi ma'ruf mun kawasan ku leungeun obah ku leungeunna. Lamun teu kawasa ku leungeun atawa ku lisana, lamun teu kawasa ku lisan cukup ngarobah kamungkaran ku hate ngan ieu mah ngarobah kamungkaran ku hate eta pang lemah-lemahna iman. Bang beah jangan diuploadkeun kana eta YouTube bisa ditangkap euy penodaan agama ya lengkapnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.